Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi Qodaratinu Maha Kawasa, urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta bari senuluyikeun Hanca carita nu katunda dina juduning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci tina mangsa medarekeun kayaan alam ti peuting nyatana kaoding anu mana harita nuju ngudag-ngudag siluman kelong bodas sareng Jang Panji. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Saha eta? Jang Panji kitu? Tanya Oding beri mencerong da puguh poek teka ciri. Leres mang ya abdi. Walon Jang Panji ngadengi kitu Oding gancang nyamperkeun. Kumaha Jang? Kamana si setan teh indit da? Cilaka mang. Si setan teh teu kasusul. Sabab ngapu ngablesat ka luhur tarik pisan. Tuh maju ka belah ditu. Saterusna mah teu kaciri. Walon Jang Panji bari nunjuk ka luhur. Aduh, kumaha atuh ari geus kieu? Kaleungiteun tapak urang teh. Henteu mang. Urang teu kaleungiteun tapak lantaran manehna engke bakal mulang deui ka tempatna. Jadi teu nanaon sanajan ayeuna teu kasusul ku urang oge. Ngan bae abdi memang ngarasahan deueul lantaran teu bisa nyegah ayana korban di lembur sejen. Ceuk Jang Panji kacida ngarasahan jelu. Lantaran peuting ieu bakal aya deui korban ngan bae lain di lemburna tapi pasti di nu jauh. Saterusna kumaha atuh pilampaheun urang? Nya ayeuna mah urang wangsul deui we ka tempat anu tadi. Eta siluman tungguan di ditu da pasti bakal balik deui. Tah engke lamun manehna geus turun deui ka handap sarta wujudna geus mulang deui ka asal, gancang urang gereuwahkeun ngarah manehna reuwas sarta moal bisa mungkir lantaran kapanggih ku urang. Tah bener kitu hayu atuh, bisi manehna kaburu balik deui. Nya hayu mang. Nya geus kitu mah bral duanana arindit ninggalkeun sisi lembur. Geus teu kacatur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae Jang Panji jeung Oding geus aranjog deui ka tempat anu tadi. Nya tuluy nyarempod handapeun tangkal sawo. Aya kana sawatara waktu lilana Oding jeung Jang Panji nungguan kalayan sabar. Jajantung naratug deg-degan, hate seseblakan asa tegarenah. Pikiran ngalayang nyipta-nyipta anu engke baris kajadian. Nah kira-kira usahana bakal hasil atawa gagal.
Aduh, jangan asa tegerna hate Mang Mayu teh. Ulah gugup Mang. Tenang we lah. Insya Allah moal aya nanaon. Ujang mah bisa nyarita kitu. Tapi Mang mah teu bisa. Ieu geraja jantung nepi ka ratung deg-degan asa garumper ieu teh. Kayak kieu masih gana asa leuwih ti nyang harupan maung. Mang masuk aya-aya wae. Saur abdi sing tenang Mang. Teu kedah gugup sareng hariwang. Keun pami aya nanaon mah ku abdi tangtos baris di sanghareupan. Tos ulah geumpeur Mang mah. Margi abdi sok janten kacandakeun pami kitu mah. Nya supados teger, tarik napas terasambung ku babacaan naon bae satiasa-tiasa. Nyuhunkeun pitulung kanu Maha Kawasa, sangkan urang duaan ditebihkeun tina sagala rupi balai. Walon Jang Panji geus kitu jep duanana jarempe. Aya kana sawatara waktu lilana, Oding jeung Jang Panji terus caricing nyarempod handapeun tangkal sawo. Kaayaan harita teh beuki peuting. Urang lembur sakabehna geus sarare tibra. Ari ti kajauhan kadenge sora kohkol ratok ditakol. Siga nama anu ngaronda keur ngidar ngurilingan lembur. Nya dina kaayaan kitu kadenge di luhur aya sora angin ngaguru handaruan. Dibarengan ku sora manuk jurig anu disarada pating kareak mata keung. Tah Mang. Sora angin ngaguru. Ceuk Jang Panji curing hak. Ceuli rancu ngadedengekeun kana eta sora. Ya bener Jang. Hayu tatan-tatan Mang. Lantaran eta tandana lamun siluman bakal datang. Manehna sigana geus hasil meunang mangsa. Tah ayeuna rek balik deui ka tempatna. Geuwat Mang taki-taki. Urang ulah nepi ka gagal deui. Ya siap Jang. Walon Oding. Sora angin anu ngaguruh kadengena geus beuki deukeut. Cungungung anjing babaung sorana meni melewung lambat kadenge kasakuliah lembur matak ngahudangkeun bulu punduk. Jajantung Jang Panji ratung deg-degan. Oding oge sarua duanana marencrong ka hareup ngawaskeun ka pakarangan Imah Sarkum. Teu lila antarana ti jumantara aya makhluk bodas nyirorot ka handap anu tayalian ti siluman kelong anu rek balik ka imahna. Celek nincak lemah. Jang Panji jeung Oding duanana marencrong ka eta makhluk anu keur nangtung di buruan. Mang, siap-siap lamun eta setan geus ngarobah deui jirimna ka asal. Urang kudu geuwat kaluar tina panyumputan. Siap Jang. Jang Panji jeung Oding pating harebos. Tuluy taki-taki rek kaluar tina panyumputan. Bareng jeung kitu siluman kelong bodas katingali ngagibegkeun awakna. Nya sapada harita jirimna robah balik deui jadi Nyi Sawitri anu geulis. Hayu keluar Mang. Ceuk Jang Panji jeleng luncat tina panyumputan dituturkeun ku Oding. Sawitri, siluman kelong kapanggih sia ayeuna mah. Ceuk Jang Panji ngagorobok. Ngadenge kitu puguh atuh Nyi Sawitri reuwas. Kentak ngalieu ka tukang breh katempo aya dua urang jalma nu keur narangtung. Keur sajongjongan, Nyi Sawitri ukur melong ka jalma nu duaan. Sawitri, teu jauh tina sangkaan. Tetela bener siluman kelong anu salila ieu sok nyerot ke ti jalma teh geuning silaing. Ceuk Jang Panji bari ngabadegan nangtung. Bener sia Sawitri. Ku ayeuna sia geus moal bisa mungkir. Antaran dewek duaan geus nyaksian secara langsung jirim sia robah jadi siluman kelong. Dasar siluman jahat. Geuning cunduk kana waktuna makanya hoan saha anu sabenerna sia awewe kajajaden teh. Tetela geuning sia Sawitri. Ceuk Oding bari molotot huntuna kekerot bakat ku ambek. Ras inget ka bojona Nyi Oneng anu baheula maot alatan dibinasa ku eta siluman. Panji Oding. Naon maksud si laing doaan teh teu pupuguh ujug-ujug nuding siluman ka aing? Kunaon si laing teh teu eling? Tanya Nyi Sawitri matana molotot kanu duaan. Montong bungkir Sawitri. Lantaran ayeuna panyamaran sia geus kanyahoan. Sia teh siluman kelong alias awewe kajajaden. Bangsat sia dasar bebenyit kurang ajar. Nyarita estuning taya kasopanan eta kakolot. Nah teh inget lamun aing teh saha? Ye hade goreng oge aing teh pamajikan bapa maneh Panji. Nyaho kuring oge. Tapi kuring yakin lamun Bapa Sarkum teu apaleun kasih laing saha nu sabenerna. Anu matak daek kawin jeung anjeun.
Sabab lamun nyahun pamuhalan baris daek kawin ka siluman. Walon Jang Panji nyaritana tandas, bari neuteup seukeut ka Nyi Sawitri. Babanyit kurang ajar sia. Keukeuh sia teh nyangka siluman ka aing. Lain nyangka tapi memang bener kenyataan. Bener sia Sawitri. Geus jelas sia teh siluman. Sarta geus kanyahoan. Tapi anggur we sia teh bungkir. Abong iblis. Beh, Ceuk Oding kecerot nyiduh ka hareupeun Nyi Sawitri. Bangsat sia teh Oding, dipodaran geura sia ku aing. Ceuk Nyi Sawitri nafsu matana molotot ka Oding. Mitra kaum dangu. Kocapkeun Sarkum anu harita teh keur sare di kamar. Korejat hudang lantaran kadenge di luar aya sora jalma anu keur pacental-cental. Sorana tari kadenge ka jero imah. Hae nah sah cenah di luar teh. Poyah kiwari bet kawas anu keur parasea. Teu uyahan manusa teh ngagandengkeun kanu keur sare. Ceuk Sarkum anu kakara nyaring, red ka bojona teh tela eueuh digigireun. Ai ka manari pamajikan aing? Jerut Sarkum turun tina pangsarean. Tuluy gura-giru rurusuhan kaluar ti kamar kebat murukapan to hareup. Kolotrak muka panto brai muka. Sarkum harita buru-buru kaluar ti imah. Sanggeus aya di luar, Sarkum kaget lantaran di pakarangan imah aya 3 urang jalma nu keur rajeg narangtung pahareup-hareup. Aya naon ieu teh? Tanya Sarkum tuluy nyampeurkeun kanu tiluan. Oding jeung Jang Panji ngareret, Jang Panji bungah lantaran bapana Sarkum aya di dinya. Nyai, aya naon ieu teh? Sarkum tumanya deui red ka bojona. Red deui ka Jang Panji jeung ka Oding. Kang Sarkum, Kang. Ceuk Nyi Sawitri bari lual werek ceurik. Ningali kitu pugu atuh Sarkum heran. Aya naon ieu teh anu sabenerna? Jeung deui keuna naon wayah kiwari ngadon pating jaranteng di buruan? Kang Sarkum, Kang. Ceuk Nyi Sawitri ngarangkul ka Sarkum. Tuluy ceurik ngahing-hing siga budak. Nyai, kunaon make jeung ceurik? Heran akang mah cing sok caritakeun. Nah aya pasoalan naon ieu teh anu sabenerna? Tanya Sarkum puguh bae heran mitra. Ningali polah bojona anu kalah ceurik teu pupugu. Sedengkeun Jang Panji jeung Oding duanana silih reret. Tapi can aya anu cacarita. Kang Sarkum, tetelana kurang teh jahat kitu deui si Oding sarua. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina panon baseuh ku cimata. Ah, anak akang jahat. Kumaha maksud nyai teh? Tanya Sarkum bari neuteup ka bojona hatena kebek kurasa kaheran. Jang Panji manehna jahat ka abdi, Kang. Nya, jahat teh jahat kumaha? Cingpok jelaskeun ngarah akang ngarti. Anak akang jahat. Lantaran manehna geus wani nuding siluman ka abdi. Pajar cenah abdi teh siluman kelong bodas anu salila ieu sok nyerot getih jalma. Kitu deui si Oding saruana nuding ka abdi. Ceuk Nyi Sawitri mere keterangan ka salakina. Ngadenge kitu Sarkum ngajenghok red ka Jang Panji jeung ka Oding anu keur rajeg narangtung. Naha nya eta teh Ujang? Hidup wani nuding siluman ka Nyi Sawitri. Leres Pak, mung bae abdi nuding sanes satuding-tudingna. Tapi memang dumasar kana kanyataanna. Bu Sawitri bojo bapa taya sanes manehna teh siluman. Siluman kelong bodas anu jahat ka bina-bina. Anu salami ieu parantos ngariweuhkeun ka urang lembur sarta ngalakukeun kajahatan. Nya manehna pisan anu sok nyerot getih jalma sareng getih domba teh. Ceuk Jang Panji nyaritana tandes tur daria. Tuh Kang Sarkum, ayeuna kadenge meureun ku akang sorangan. Lamun anak akang si Panji benar-benar nuding ka abdi siluman. Ampun, hamani asa teuing-teuingeun. Lamun ijid-ijid kunaon atuh ka abdi teh? Lamun ngewa-ngewa kunaon? Nah, pedah ibu kawin ka Bapak Ujang? Ya terus sidep teu suka. Ya lamun Ujang teu suka ka ibu teu naon. Lantaran ibu oge ngarumasakeun maneh ngasaukur indung tere. Tapi ulah nyieun fitnah anu cara kieu. Nyeri, jangan teh ibu teh nyeri. Ceuk Nyi Sawitri terus ngagukuk ceurik mitra siga anu kanyerian. Sedengkeun hatena mah seuri nyikikik. Manehna ngahaja ngalakukeun kitu
Sangkan Sarkum salakina percaya kana sakabeh carita anak. Sawitri, montong nyun sandiwara ya. Geus nyata si laing teh siluman. Sarta geus kanyawan ku dewek duaan. Ceuk Oding bari molotot ka Nyi Sawitri anu keur ceurik. Hatena gemes kabina-bina. Naon maksud si laing soring? Pamajikan dewek nyun sandiwara? Bener Sarkum. Si Sawitri kitu sotengan saukur sandiwara pikeun nutupan jati diri nu asli. Sarta nutupan sakabeh kajahatan. Sarkum, dengekeun caritaan kuring. Geuwat ka dieu jauhan si Sawitri. Bisi getih maneh kaburu diserot ku eta setan. Gancang ka dieu Sarkum. Ceuk Oding nitah ka Sarkum sangkan ngajauhan Nyi Sawitri bojona. Leres Pak, enggal ka dieu Pak tebihan si Sawitri. Margi tos jelas manehna teh siluman anu kacida ngabahayakeun kana nyawa urang. Ceuk Jang Panji nitah bapana ngajauhan. Ngadenge kitu Sarkum ngahuleng. Atena bingung naha kudu percaya ka anakna atawa percaya ka bojona. Kaayaan sarupa kitu tangtu kabaca ku Nyi Sawitri. Nya harita keneh geuwat mapatkeun ajian pikeun mangaruhan hate jeung pikiran Sarkum sangkan percaya sapinuhna kana sakabeh caritaana. Sanggeus rengse mapatkeun ajian, kepoh ditiupkeun lalaunan ka palebah salakina. Hiliwir aya angin leutik nebak kana awak Sarkum. Pak, enggal ka dieu tebihan si Sawitri. Ceuk Jang Panji bari neuteup ka bapana. Barang ngadenge kitu Sarkum anu harita geus kapangaruhan ku pangawasana Nyi Sawitri. Nyel ambek ka anakna. Panji, nyata kurang ajar maneh mah jadi anak teh sia. Teu uyahan ngadonuding siluman ka pamajikan aing. Pasti gara-gara si Oding anu geus mengaruhan ka manehnya. Tanya Sarkum bari neueup seukeut ka anakna. Henteu Pak, abdi mah teu kapangaruhan ku sasaha. Janten ulah ngalepatkeun Mang Oding. Dina pasoalan ieu abdi wantun nyarios kitu dumasar kana bukti anu tadi kasaksian ku abdi. Lamun Bu Sawitri tiasa ngerobah wujud janten siluman kelong bodas anu tiasa ngapung hiber ka Jomantara. Walon Jang Panji tuluy ngareret ka Nyi Sawitri anu keur nginghak ceurik. Bener Sarkum. Cing maneh teh kudu percaya atuh kana caritaan anu jadi anak. Lantaran anu dicaritakeun teh bener. Sarta kasaksian ku kuring. Tuh, kuring mah teu percaya. Lamun acan nyaksian ku panon sorangan. Dasar bedegong sabah Sarkum. Teu beunang di bejaan jadi jelema teh. Lain teu beunang di bejaan, kunyuk sia. Yoh, lamun uding jelema teh, buktikeun hareupeun aing. Lantaran aing hayang nyaksian ku mata aing sorangan. Lamun jirimna bisa robah jadi siluman kelong. Ceuk Sarkum panonna mureleng kanuduaan. Ngadenge kitu Jang Panji bingung teu nyaho kumaha cara ngabuktikeunna. Sangkan jirim Nyi Sawitri bisa robah jadi siluman kelong hareupeun bapana. Sabab lamun teu kitu Sarkum moal percaya. Panji, mentong ngahulang wae sia. Hadena sok geura buktikeun caritaan maneh teh. Lamun bener Nyi Sawitri siluman, ayeuna keneh rek dijauhan ku Bapak. Sabab Bapak oge emu boga pamajikan ka siluman. Bener Jang, sok buktikeun eta caritaan teh. Ibu nyaho hidup teh boga pangabisa tang teu moal susah pikeun ngabuktikeun anu kieu mah. Ceuk Nyi Sawitri bari neueup seukeut ka Jang Panji siga anu hayang nangtang kana pangabisana. Jang Panji ngarenghap narik napas. Aduh, kumaha aing ngabuktikeunna? Tetela pinter eta setan teh. Jang Panji ngagerendeng dina sajroning hatena. Panji, mentong ngahulang wae sia. Sok geura buktikeun caritaan maneh teh. Sarta ku dewek rek disaksian. Ayo. Ceuk Sarkum keukeuh nitah ngabuktikeun caritaana. Jang, sok buru buktikeun lamun si Sawitri teh siluman kelong. Nya, tapi kumaha cara ngabuktikeun Mang? Make jeung kumaha gunakeun pangabisa ujang atuh.
Sangkan jirim si Sawitri bisa robah kana aslina. Sarta kasaksian ku salakina. Tapi abdi teu bisa mang ngarobah jirimna lamun teu nyaho kana kelemahan mah. Waduh, kumaha tuh Gus kieu? Ceuk Oding ngarasa bingung Mitra. Kunaon kalah pating harewos? Sok atuh buru sia Panji, gera buktikeun tudingan maneh teh. Montong kalah ngahulang wungkul. Ceuk Sarkum bari nyerengeh seuri. Sedengkeun Jang Panji teu nembal harita jempe bae bari mikir neangan cara. Sangkan bisa nemongkeun jirim Nyi Sawitri anu asli ka hareupeun bapana, anu memang jelas teu percaya kana caritaana. Panji, kunaon kalah ngahulang? Teu bisanya lamun maneh kudu ngabuktikeun. Anu matak jadi jalma teh ulah sok kagabah dina nyarita. Ngadonder nuding siluman ka jalma anu teu tuah teu dosa. Pak, abdi mah teu tutudinganan. Leres Bu Sawitri teh siluman. Mung bae abdi acan mendakan cara kanggo ngabuktoskeun payuneun Bapa. Geus jempe Panji. Teu kudu loba ngomong ka ditu ka dieu. Ayeuna mah jelas maneh teh teu suka ka Nyi Sawitri. Anu matak tega nyieun pitah anu sarupa kitu. Teu sangka boga anak teh anu cenah mah ngarti kana ilmu agama. Tapi teu nyaho lamun fitnah teh hukumna dosa. Tah geus ayeuna mah teu kudu loba carita. Geubat ka ditu gera init sia. Kitu deui sia Oding. Panji, ingetkeun sia. Salila maneh boga pikiran anu goreng ka Nyi Sawitri, montong wani nincakeun suku di mah aing. Ceuk Sarkum nyaritana tandas. Geus kitu tuluy ngaleos dituturkeun ku Nyi Sawitri anu harita nyerengeh seuri. Hatena ngarasa bunga anu taya hinggana. Dasar babanyit belegug. Nah dipikire gampang ngelehkeun aing. Sok sanajan sia Panji adug-adugan. Sakuat tanaga yang ngabuktikeun aing siluman. Tapi sia moal bisa. Ceuk Nyi Sawitri sup ka jero imah. Samemeh nutupkeun pantoret ka Jang Panji anu harita keur ngahulang sarta can ingkah tina tempatna. Serengeh seuri bangun ngoa. Dirina bungah lantaran Sarkum leuwih percaya kana caritaana. Sanggeus kitu brug panto imah ditutupkeun. Sarkum jeung Nyi Sawitri teu kaluar deui. Aduh, yang kudu kumaha hari geus kieu. Ceuk Oding bari ngareret ka Jang Panji anu keur ngahulang. Nu mawi duka mang, abdi rada bingung ieu teh ke urang emut heula. Ya, anda eta siluman bener-bener pinter ya Jang. Leres mang, eta siluman teh pinter, sarta abdi ngaku kana kapinteranna. Kumaha tuh pilampahan urang ari geus kieu? Tanya Oding hate ngarasa hanjelu, lantaran usaha ngabongkar panyambaran Nyi Sawitri tetela gagal di dieu. Kitu deui Jang Panji sarua handeueulna. Samalah ku ayeuna hubungan jeung Sarkum bapana jadi goreng sarata nyarek datang ka imahna. Jang, kumaha pilampahan urang saterusna? Oding tumanya deui lantaran Jang Panji kalah ngahulang. Teu aya deui mang. Iwal ti abdi kedah mendakan cara pikeun ngabongkar panyamarana di payuneun pun Bapa sareng balarea. Tah kakara didinya eta siluman moal bisa mungkir deui. Tapi kumaha carana Jang? Tah eta pisan anu nuju diemutan ku abdi teh. Teteh lah bener ceritaan Bah Ukim. Anu nyebutkeun ceunah berat ngalawan eta siluman teh. Sarta lain pagawean anu hampang. Leres mang, sanes pada melan hampang ieu teh. Margi ku abdi parantos ka Bandungan. Si Sawitri teh sanes siluman atah-atah. Tangtu manehna teh hiji siluman anu gagah sakti mandraguna. Tapi saha mang pami Bah Ukim teh? Rupina abdi mah nembe ngadangu. Tanya Jang Panji nanyakeun ngeunaan sahari Bah Ukim. Oh, Bah Ukim. Ujang macan apal ka Bah Ukimnya? Teu acan mang. Ya lamun kitu mah keun ku mang diterangkeun tapi hayu urang bari leumpang. Da geus eueuh deui urusan di dieu mah. Sumuhun hayu mang. Nya geus kitu mah Jang Panji jeung Oding brala leumpang ninggalkeun pakarangan Imah Sarkum. Lantaran geus eueuh deui urusan.
Dina sajeroning lempang oding cacarita ngeunaan Mbah Ukim anu kungsi tarung ngalawan siluman kelong. Sakabehna kajadian anu geus kaliwat harita ditepikeun Kajang Panji anu keur ngabandungan. Oh, janten Mbah Ukim teh hiji sepuh anu kantos tarung sareng siluman kelong. Mung baik ku ayeuna anjeunna teu sangemen mayunan. Tanya Jang Panji bari ngareret ka oding. Nya bener kitu Jang. Si Abah teu sanggupeun ti alatan umurna geus kolot. Tapi sanajan kitu si Abah moal cicingeun cenah nyarita nama. Samalah rek ngabantu ku cara nalung ti kelemahan eta setan. Lantaran eta setan teh moal bisa diperukeun cenah. Lamun urang teu nyaho kanu jadi kelemahanna. Tah kitu keteranganna teh. Lares mang, eta setan moal tiasa diperukeun pami urang terang. Naon anu janten kelemahanna. Tapi linggihna di mana Mbah Ukim teh mang? Jang Panji tumanya di mana matuhna Mbah Ukim sareta boga niat hayang manggihan. Di lembur pasir Batang, bisi ujang hayang panggih Mbah Kumang diantur. Kan tenan mang, abdi hoyong pendak sareng anjeuna, mung bae tangtos moal ayeuna, margi sateu acana abdi mudu tulung ka Mbah Ukim, abdi hoyong tiasa nalung ti kelemahan eta setan, ku cara abdi nyalira. Nya kumaha ujang we eta mah lantaran ujang anu ngarti. Walon oding ari dibawa ngobrol mah leumpang teh teu karasa. Kanyahoan geus anjog ka hareupeun imah. Reg Jang Panji eureun. Mang, hayu kalebet heula. Urang neraskeun ngobrol. Ya ayu atuh, ari moal matak ngaganggu mah. Moal atuh Mang. Ceuk Jang Panji ngajak ka imah. Duanana ngadeuketan kana panto. Nya saenggeus uluk salam sarta dibuka ku Nyi Sarah. Sup ka jero imah tuluy gukek dariuk. Ningali anakna datang Nyi Sarah ngaleos ka tukang. Teu sakumaha lila geus balik deui. Bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas. Sok ditunda dina luhur meja. Ujang kitu deui Kang Oding. Sok kadinya cai heula. Nuhun Nyai. Walon Oding bungah lantaran ti tadi geus hanaang hayang nginum. Ragamang kana gelas ragot nginum saeutik-saeutik bari ditiupan. Jang Panji oge nurutan. Jang, kumaha hasil usaha hidup teh atawa henteu? Tanya Nyi Sarah bari neuteub ka anakna. Nu mawi gagal mah. Walon Jang Panji sok nunda deui gelas dina luhur meja. Gagal deui nya Ujang? Nya gagal Nyai. Tapi teu gagal kabeh lantaran Jang Panji jeung Akang ayeuna geus nyaho ka si Sawitri anu sabenerna. Anu nyata manehna teh bener siluman kelong. Ngan hanjakalna teh acan bisa ngabuktikeun kanulian atawa ka hareupeun umum. Tah kitu Nyai puguh matakan deueul. Walon Oding bari neuteub ka Nyi Sarah. Oh kitu nah kumaha eta teh cing pok caritakeun. Nu mawi kieu mah paralak Jang Panji nyaritakeun kajadian tadi sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Sareta di Bandungan ku Nyi Sarah indungna kalayan saragap. Tah kitu mah, kajantenan tadi teh abdi sareng Mang Oding parantos hasil ngabuktoskeun lamun sangkaan urang teh teu nyalahan. Pamibu Sawitri teh siluman kelong alias si awewe kajajaden. Mung bae abdi bingung, margi teu acan tiasa ngabongkar saha manehna anu salaresna payunan umum. Margi eta siluman teh pinter, jahat sareng licik. Buktosna we ayeuna kalah bapasarku mengabanduan ka abdi. Samali saur anjeunna abdi teh ulah nincak ka bumina salami gaduh emotan awon ka bojona. Tah kitu mak. Ceuk Jang Panji saenggeus rengse medarkeun caritana. Eleuh jadi benernya si Sawitri teh siluman. Leres mak. Bener Nyai, kitu anu kasaksian ku Akang jeung Jang Panji teh. Samalah jelas pisan wujudna teh pikasieun. Mata bolotot irung namru, bibir jeble huntu sareukeut. Siung darang geteng. Ceulina rancung deui. Ari sakujur awakna buluan. Sarta aya jang-jangan. Pokona babatak sieun. Ceuk Oding mere keterangan ngeunaan wujud asli Nyi Sawitri anu katingalina ku balarea mah saurang awewe geulis. Sok padahal siluman anu kacida pikasieun. Lamun kitu mah amit-amit ya Bang Bayi. Salila ieu Kang Sarkum teh hirup jeung siluman kelong sarta sare jeung manehna. Ya Allah Gusti anu agung, bararaid teuing
Titinghalian urang gelis sote dari wujud asli nama pikasieun. Ih meni asa muringkak bulu punduk ngadengena oge. Nah ari Kang Sarkum sakitu geus dibejaan ku anak tapi kekeh manehna mah teu percaya. Nya kitu Nyai. Puguh hanjakal si Sarkum teu percaya. Lantaran acan ningali ku panon sorangan. Jadi kekeh bae nyangkana teh Akang jeung Jang Panji nyieun fitnah ka pamajikana. Terus ayeuna pilampaheun hidup kumaha? Lantaran teu bisa diantep ieu teh. Mapa laur bisi bapa hidup kaburu diserot getihna ku eta siluman. Lamun bisa mah geuwat cenah jingkah ti imah. Muhun mak. Sami abdi oge palaur. Bilih bapa kabujeng diserot getihna ku eta siluman. Tapi abdi teu tiasa ngajak bapa ka dieu. Salami anjeunna teu percanten mah ka abdi. Janten rada sesah abdi teh. Tapi kumaha lamun paksa we atuh Jang? Teu tiasa mak. Margi pami dipaksa bapa Sarkum bakal langkung bendu. Samali moal henteu bakal janten riributan sareng abdi. Margi anjeunna nuju aya dina pangaruh Bu Sawitri anu kacidakiatna. Tah kitu mak. Bingung atuh lamun kitu mah. Sumuhun laras bingung abdi oge. Ceuk Jang Panji terus ngahuleng mikiran eta pasoalan. Jang, kumaha lamun urang kepung we atuh eta siluman teh ku sararea. Terus urang duruk ku seuneu anu kacida gedena. Kumaha lamun kitu? Ceuk Oding mere usul. Ah Mang makawas bodor. Eta siluman moal bisa diduruk Mang. Samalah anu aya urang bakal diduruk ku manehna. Apan ku urang tos kasaksian. Lamun eta siluman tiasa ngaluarkeun seuneu tina sungutna. Jantan moal sieuneun ku seuneu mah. Hiji-hijina cara sangkan urang tiasa merukeun eta siluman. Sakumaha cariosan Mbah Ukim teh urang kedah tiasa medakan heula anu janten kelemahanna. Ja bener kitu nya. Aduh, bingung atuh yeuh. Kumaha ye mitra yeuh? Cing atuh berebong bolongan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra, kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.